Aya putri mawa orok. Kehola atuh sia teh kehola. Cicing heula ieu pangaranna atuh. Apa lieu heula putri? Iya putri mawa Oke. orok. Aya putri mawa orok. Ya putri. Rana. Berana. Aya putri randa budak hiji. Diperebutkeun ku dua pangeran. Oke. Anu hiji pangeran bijaksana. Urang nu menang ya. Hah? Urang nu menang Mas. Heeh. Bijaksana. Oke. Anu hiji pangeran anu jahat. Jahat mana da beungeut mana jahat. Kacaritakeun eta pangeran nyamperkeun ka putri. Nu mana? Nah itu pangeran kasar. Atuh. Aing dek ngajeng ngadol ngobrol sia mah. Geus ieu nanyakeun pangeran nu mana? Pangeran anu bijaksana. Beungeut atuh sing bijaksana, beungeut tong kitu atuh. Banget lah serem. Beungeut. Kumaha? Beungeut teh bijaksana. Nyai kaleresan ieu AA datang. Maksud AA rek ngajadikeun nyai pamajikan. Saya teh bijaksana tong kitu atuh. Si sopan atuh banyak kan bijaksana. Banyak kitu. Tah kitu. Maksud kaula rek ngajadikeun nyai pamajikan. Aksen atuh eta mah. Oh, Nah, ate laras bade meharap nyai. iya nu ngomong. Itu kuat ya. Ayo ngomong. Ya cicing bijaksana tuh banget. Malu atuh bare urut master of ceremony atuh. Insya Allah nyai. Tuh tingali saksina bulan jeung bentang. Yen AA bakal miarep nyai jadi pamajikan AA. Telila aya pangeran jahat datang ngarep. Telila aya pangeran jahat. Telila aya jahat. Sia nu jahat teh. Datang ka itu lain ngalamun we teh. Pikiran rek namah deui meureun. Telila aya pangeran jahat.